Para mitra nuju ngadangukeun dongeng nuju judulna Karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira anu mana ayeuna nincak bagian ke-72 para mitra. Mohon bagian ke-72 teu acan tamat para mitra, masih kene panjang boy. Masih kene ngagebay. Mangga atuh. Karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira ieu terasna tina Padepokan Sabaraga. Masih kene karangan Rai Salira. Mang Jaya ngaturkeun nuhun anu teu acan uning Padepokan Sabaraga aya di playlist. Buka playlistna Padepokan Sabaraga para mitra. Angke di playlist Mang Jaya official dina Pak carios Padepokan Sabaraga. Gitu mangga eta tos komplit para mitra. Tombongan nama komplit tamat gitunya Padepokan Sabaraga. Diteraskeun ayeuna kana Karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira. Mangga teu karaosnya ayeuna nincak bagian ke-72. Mang Jaya saparakanca di Mang Jaya official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mangga nyangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan. Ye dongeng para mitra rekayasana Rai Salira ayeuna nincak bagian ke-72. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan. Sakumaha anu kauningan narika urang paturai kamari para mitra imas prihatin. Hartina mah tetep nyangka yen marnina teh jelema jahat. Ulantaran para wargi sadaya santana cenah katingalina ngabela marnina, nya tungtungna imas prihatin ninggalkeun eta patempatan kitu cenah. Moal biluk jeung jalma-jalma nu biluk ka musuh cenah kitu para wargi sadaya. Atuh para mitra nu olohok mangsoyi. Mangsoyi kawas nu bingung pilampaheun. Ret ka imas prihatin nu geus ngaleos. Ret ka santana nu keur ngajengjen. Bari mencrong ka imas prihatin. Punten sunjek mangge dupi mang kumaha suncep aduh punten sunjek mangge cik mangsoyi mencrong. Mangsoyi deuk milu jeung kuring teu atawa rek ngahijikeun maneh jeung para pengkhianat. Heug atuh rek ngahijikeun maneh mah jeung pihanat mah. Kuring mah kajen ti sorangan teu nanaon. Teu boga batur ge ludeung. Batan kudu babarengan jeung jelema jahat mah. Ceuk imas prihatin bari ngareret ka mangsoyi. Nu keur olohok ka atuh harita teh. Atuh imas prihatin harita ge para mitra sadaya. Kitu mah gagancangan maneh narek ini. Harita para mitra sadaya mangsoyi. Harita ge menheuh hatena. Lantaran teu panuju kana sikapna nya sikepna santana nu melaan marnina. Mangsoyi kuring teh karunya ka imas prihatin teh. Jung ayeuna mah geura barengan we imas bisi kumaha onam. Keun susuganan engke mah manehna sadar kana kasalahanana. Kurang hade awewe lumpapa sosorangan mileuweungan mah. Jung mangsoyi barengan tuh imas prihatin. Ceuk santana ngareret ka mangsoyi. Aduh sumuhun ngajung cepat. Kumaha kitu mah mung ulah kirang-kirangnya hapunten sumpun mangge. Dan punang yang ngaraos hariwang kanjing imas teh. Punten sunjek mangge. Ceuk mangsoyi. Bari jeung nyarita kitu tuluy gagancangan nyusul imas prihatin nu geus jauh. Santana ngarahuh bari jeung ngusap beungeut bangun nu hayang micin bangbalu. Ret kamarnina nu keur diuk santana tuluy nyampeurkeun kamarnina. Pok santana cumarita bari neuteup kamarnina. Mar. Mugi marni kedah teu kedah ngaraos atos nama teu raos mana sang mugi sing ngahapunten kana kalepatan imas nembe. Keun engke mamanawian anjeunna tiasa sadar kana kalepatanan. Ceuk santana bari neuteup kamarnina. Teu sawios-wios Kang abdi ge da tiasa ngartos kana tindakan imas ka abdi. Margi apan nya memang abdi pisan anu ngawitan midamel kalepatan ka anjeunna. Janten pamenak abdi mah tiasa disebatkeun pantes saupami anjeunna midamel kitu ka abdi.
Neng tos lah teu kedah dipapanjangkeun deui da abdi na ge teu kunanaon. Abdi ge upami janten Imas moal benten ti kitu panginten tinakanana. Ceuk Marnina. Bari ngareret ka santana nukeurna. Kituna teh teu sadar. Marnina tapi teuing ari hatena mah para mitra. Bener. Kituna teh sadar hatena teuing cenah ai jero-jeroana mah da teu bisa kategu. Urang ren heula tuh di dieu Kang etang-etang ngaso. Mari abdi mah sakieu lungsena sareng lapar di Kang. Mamanawian teu tebih di dieu aya bumbuahan nu tiasa diteda. Atuh sakantenan mah akang milari bubuahan abdi lapar ye. Ceuk Santini ngareret ka santana. Kituna bari ngusapan beuteung nu kukurubukan menta eusi. Nya urang reureuh heula atuh di dieu keun atuh akang rek neangan heula bumbuahan susuganan aya. Keun di heula atuh nya. Ceuk santana bari jeungar teu nunggu deui jawaban tuluy ngaleos. Maksudna rek neangan cenah anu sakira bisa didahar. Turta bisa dipake ganjel beuteung. Santini jeung Marnina dariuk bari ngobrol ngadagoan santana nu keur nyiara bubuahan pikeun ganjel beuteung. Nu ukur kira-kira saparapat jam. Santana geus balik dari mawa jambu batu jeung cau meni arasak naker. Marnina jeung Mas Santini katempo baru ngaheun lantaran santana barang bawa hasil. Alhamdulillah lumayan ye. Akang bisa mawa dahareun ye lumayan pikeun tama lapar ye. Kabeneran ni arasak ye jamu arasak deui, cau arasak deui. Ceuk santana nunda babawaan tuluy dieu. Aduh meni amani arasak ye geuninnya pantes aramis. Di mana teh Kang? Ceuk Santini tuluy leungeunna ngaragamang. Kalawan metik cau hiji tuluy dipesek am dihuapkeun. Camuil Santini cacamuilan. Red Marnina nu anggur mencrong kana cau. Pok nyarita bari ngosong. Enggal teteh nyami si cayeuna cauna meni kareueut. Lumayan geura teteh. Pokna tuluy metik deui. Mun Mar, tos lah teu kedah diemutan kajantan anu tadi mah. Anggap teu aya we lah. Ayeuna mah yu urang ngopi ieu cau ye. Lumayan tama lapar lah etang-etang ganjel beuteung. Ceuk santana bari jeung dirina ge ngalaan hiji. Tuluy dipesek geus kitu dihuapkeun. Marnina tuluy metik tuluy hiji tuluy didahar. Akhirna mah tiluan cacaleuhakan ngadahar cau jeung jambu batu. Nepikeun kalumayan cenah para mitra keisian beuteung teh. Tungtungna pating eureuleu teu rab. Batarik-tarik sokomo santana tuluy nang karak bengkang. Sedengkeun Imas prihatin nu ngaleos bari jeung hatena medenghal. Dirina teu ngareret deui ka tukang lantaran mangsoyi mah malah rek ngantep ka dirina. Hatena ngarasa nafsu poha ka santana nu nyata-nyata malah ngilungan Marnina. Nu geus jelas-jelas ngabogaan kasalahan lantaran rek ngaroga hala pramuda. Mun teu kaburu datang santana jeung Santini mah kana tangtu. Tadi Marnina teh geus jadi bangke da pugu elmu silat nu dipibanda ku Imas prihatin. Aya saluhureun Marnina. Apal basa ti heula oge dirina sanggup meruhkeun Marnina jeung Mirnani. Sokomo tadi ngan sorangan tang tuluy gampang pikeun Imas prihatin. Ayo antosan ning. Untung hunjuk mangge ayo. Ning Imas, antosan. Ya pun mang ayo. Unan ceuk mangge. Cek mangsoyi para mitra tukangeun bari lumpat ti babaranting lantaran hayang nyusul ka Imas prihatin nu leumpang gagancangan. Teh kudu nuturkeun kuring mang, jung milu ka ditu tuh. Da kuring mah sorangan ge ludeung. Cek Imas prihatin sambutut. Rada keheul ka mangsoyi. Aduh. Punten cek mang teu kayak gitu neng. Apa ditatan ge pun mang jasa sarangan Imas. Piraku pun mang tega ka Imas nyalira. Pun mang balik nyarangan yang Imas we punten hunjeng mangge. Cek mangsoyi rengha pranjung lantaran bakatingku eungeut. Nah tu tadi meni hulang-hulang jeung ditawaranku itu ulang ditu segala. Aduh punten hunjeng mangge. Margi pun mang teh ngaros bingung. Aduh margi ning Imas teh berjandan awon sareng cek santana jeung kaum mang teh teu ngartos we naon margina. Punten hunjeng mangge. Cek mangsoyi. Mangsoyi tangtu tadi saliwat ngadengenya. Naon sababna yeuh mangsoyi? Ari mang hayang jelas mah kieu geura ieu sabenerna mah yeuh. Ari awewe nu gelut tadi jeung abdi ngaranna si Marnina. Manehna teh lanceukna
Oge bapana geus nyuli Kang Pramuda nu ceuk pangakuan amarek di hukuman tina sabab Kang Pramuda geus mateni nu jadi dulurna Bandara jeung Kirang Haji bapana. Ceuk Imas nerangkeun saperlu. Aduh punten sun ceuk mangge janten istri nu tadi teh rerehan Kirang Haji sun punten sun mangge nya kitu pisan cenah bejana ka Kirang Haji teh sifat uwa mang tapi abdi mah teu ngati nah naon sababna Kang Santana malah ngahiji manehna. Sok padahal cenah Kang Sana teh nyaho. Nya Kang Santana ge nyaho meureun kana kalakuanana. Ieu nu ditengarti pikeun abdi mah. Kang Santana malah melaan Marnina nu nyatana teh jelema jahat teh. Ceuk Imas prihatin keuheuleun. Ka keuheulna tacan keneh leungit tina hatena. Ngas para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui. Kocapkeun Mang Soyi ngahulang. Bari angger nuturkeun Imas prihatin. Hatena jadi tanda tanya oge naha bener kitu. Sakumaha nu dicaritakeun ku Imas prihatin teh. Tapi dirina teu wani pok lantaran bisi Imas prihatin kasigeung hatena. Ukur balem we bari nuturkeun Imas prihatin. Nu lempang ti hareup. Kituna bari kalan-kalan dirina kudu lumpat nyusul Imas prihatin nu lempang gancang. Urang tunda carita Imas prihatin kocapkeun kaayan Ki Gedir jeung 3 urang baturna. Nu satengah lalumpatan muru ka Kang Kamulyan. Nu maksudna rek mere laporan ka gegedugna nyaeta Basuntama teh. Nu teu lila geus anyog deui nu ukur kira-kira sajam leuwih perjalanan. Tuluy langsung ngajugjug ka pamatuhan Basuntama nu geus pindah imah sabada imah nu ditempatanana kahuruan. Waktu Imas prihatin rek dirogahala kahormatanana ku Ki Jabud. Pikeun Basuntama ku ngadenge laporan ti anak buahna, satengah teu percaya pok tumanya bari mencrong ka Ki Gedir. Hah? Ya bener eta laporan teh si Gedir? Pokna satengah kurang percaya. Terus pisan bah. Oh, mangga we taroskeun ka Sumanta. Ceuk Ki Gedir ngareret ka Sumanta. Lurus pisan apa? Abdi sadaya teh apaan ki buktosna? Sareng tiluan teh teras parae. Sumanta nganyakeun kana caritaan Ki Gedir. Eta Sulai Santana nyaritakeun di mana can pamatuhan Ki Diparangit? Kalaan saha nu wani-wani alamatkeun manehna deuleu. Uka bah perkawis eta mah. Magi Sandana teu nyarioskeun di mana-manana. Sareng teu nyebatkeun saha nu nyalametkeunana. Teu disebutkeun. Lain pemnak abdi mah mugi abah sing atos-atos apa. Margi teu mustahil manehna ayeuna nyieun kakuatan pikeun nyerang deui ngalawan urang, ngarebut ka kawasan urang, Pak. Ceuk Ki Gedir. Bayangung si laing si Gedir. Mabatan gai sia? Basuntama muncereng ka Ki Gedir. Bari panon bolotot. Puguh we nu opatan teh para mitra pating purungkut. Lantaran sieun dampaleungeun Basuntama ngalayang. Aing ge leuwih nyaho batan sia aja leu. Teu kudu dipapatahan ku sia. Geus ayeuna mah geureuh marantong deuleu. Kira aku gegedug dipatahan ku anak buah. Bangung sia. Pokna kawastugeunna. Dipapatahan ku Ki Gedir. Sumun apunten tuh bah. Banget tuh abdi sadayana nada permios. Ceuk si Gedir amitan. Bari teu nunggu jawaban tuluy opatanana gagancangan arinit. Ningalkeun Basuntama lantaran kabusieun dampaleungeun Basuntama ngalayang kana pipi maranehanana. Bujur mah geus rerempodan sieun ku gegedug nu geus gede ambek. Gegedugna gede ambek ya. Sedengkeun ari Basuntama saditinggalkeunana ku Ki Gedir sapara kanca teh ngadon ngahuleng. Panon mencrong kaluar bangunu jararawuh panineungan. Sedengkeun Ki Jabud ukur mencrong we ka bapana nu keur ngahuleng, tapi teu lidapok Ki Jabud ge cumarita. Ama, naon sababna pangan ama ngahuleng wae? Ah, teu ngarti ama kuring mama. Pokna bari mencrong ka Basuntama. Ret Basuntama ngareret ka Ki Jabud. Memeh nyarita ngarenghap heula teu lidapok cumarita. Jabud, sabenerna hal ieu pisan nu jadi bahan pamikiran pikeun ama. Sabab nyata geus 2 kali ama ngimpi yen kadatangan ku si Diparangin.
sakula warga kalawan minta dihakna nu direbut kurang. Dina eta impian ama cilaka lantaran eleh jajate. Tadi nama ama teh teu mikiran kana hal eta teh. Lantaran tadi nama tangtu ukur impian riwan. Tapi tadi si Gedir mawa beja. Yen cenah nurutkeun pangakuan sandana, kula wargana masih kene utuh kalawan niat rek ngarebut deui hakna cenah kitu. Ceuk Basuntama. Bari ngareret harita teh kaki jabu. Wah, piraku ama kesebut jago rek elehan. Atuh ari datang deui ka dieu mah urang penan we sakalian ama. Panama teh boga keris ampuh. Eta sapiraku eta keris teu bisa ngungkulan pangabisa si diparangin. Atawa keur kuring ama, apaan kuring ge geus narima tambahan ilmu ti ama. Masih inget. Ngaran kuring Ki Jabud jago ti muka poleng nu teh tanding. Ceuk Ki Jabud meninga babaikeunna. Ulah kitu si Jabud si diparangin tangtu ayeuna geus tatan-tatan pikeun ngarurug urang sarerea. Maranehna tangtu geus awas ka urang sedengkeun urang teu awas ka manehanana. Basuntama bangun gede kahaliwat. Puguh nyata pikeun jalma nu rumasa gede kasalahan mah. Teu weleh ngarasa hariwak wae bisi kitu teh bisi kieu teh. Da puguh hatena ngaku Basuntama yen kalakuan dirina teh teu bener turta ngarugikeun diri batur. Para wargi anu mulia, si Jabud tetep nganggap enteng kana eta masalah. Padahal bapana mah sakitu ngarasa beratna nyang hareupanana. Si Jabud harita nyarita, wah ama-ama, ceuk kuring ge pikeun ama teu kudu ngarasa hariwang, jeung teu kudu ngarasa percaya teuing ye kana impian. Da puguh impian mah kembang sare ama. Si diparangin datang mah, wah pacet atuh. Masih inget ngarang kuring teh ama si Jabud, jago ti muka poleng nu teh tani. Si Jabud tetep sompra dina ngoning nyaritan. Para mitra geus kitu teh katempo rentang-rentang saurang jalma keur leumpang. Nu geus teu sak deui pikeun Basuntama. Eta teh eta jalma tayalian iwati si Gomar nu geus tepi deui ka Kang Kamulyan. Lah kadala itu geuning si Gomar ka dieu Jabud. Ceuk Basuntama curing. Harita teh bari nunjuk kaluar. Mana ama? Cek si Jabud bari ngorejat tuluy mencrong kaluar. Oi, geuning ama si Gomar datang ka dieu. Cek si Jabud bari ngareret ka Basuntama semu marah-marah. Si Gomar beuki lila beuki deukeut. Sup tuluy atuh ka imah. Geus teu pupuntenan heula basaret oge kanuduaan. Ok si Gomar cumarita. Wah, kedarau dia. Meniting harulang. Ngaingah aja datang ka dieu. Ceuk si Gomar teret kanuduaan. Syukur teuing anika ka dieu deui mah si Gomar. Jaku aing ge tangtu moal disasaha. Ceuk Basuntama bungah nakran. Sabab dirina boga harpan yen si Gomar tangtu bakal jadi bantuan anu gede gunana dina mangsa ki diparangin jeung kakuatanana ngayakeun serangan. Sedengkeun si Jabud anggur ngabalieur lantaran hatena keheul keneh ka si Gomar. Cenah di kamu ka deui Gomar sia. Geuning buktina datang deui. Ceuk si Jabud ngarinat ka si Gomar. Watak, ari nyarita teh ulah da ponpok sia. Rasana bener sorangan. Masih ingat ngaran aing si Jabud. Jago ti muka poleng nu teh tanding. Mangas Jabud. Mane mah nyarita teh keun bae da si Gomar get moal dulur urang keneh leuh. Basuntama semu kurang panuju kana caritaan si Jabud. Harita para mitra ret ka si Gomar tuluy nuluykeun caritaanana. Keun bae si Gomar, si Jabud mah teu kudu didenge teuing. Keun we di dieu. Kasebut pa bapa keneh hapan. Ka dewek teh leuh. Ceuk Basuntama dikawas nu sieun si Gomar kasigeung hatena. Ku caritaan si Jabud para mitra sadaya. Heug init deui ti dinya, mangkaning kacida perluna manehna ka si Gomar teh lantaran sahenteuna aya bantuan pikeun ngajaga keamanan di dinya. Wah, dia tinggal mekene ka aing Jabud. Si Gomar mencerong ka si Jabud. Anu saperti neundeun kangewa ka dirina. Wah, pikir we ku andika sia Gomar.
kudu nanyakeun sagala bari nage. Si Jabud semua anu kurang sugema ka si Gomar. Manggas. Kudu manyangkeun papasean. Ira ku sakaruhun deuk papasean bae. Manggas atuh si Jabud. Tamani malah lampahan teh alamanan cibudak. Basunta menyerang ka si Jabud. Manggas ayeuna mah. Taya mangpaatna jeung dulur papasean. Angguran yu urang hiji sabeungkeutang. Apa sapira ku urang kudu pecah babarayaan. Usa ukur saeutik. Manggas Jabud, Gomar. Mengahiji sabeungkeutan urang. Geura akur, jaga persatuan urang. Cek Basunta mah deui para mitra sadaya. Ret Basunta mangareret kaluar basa pareng saurang anak buahna ngaliwat. Tuluy ku Basunta mah digeroan. Anak buahna digeroan tuluy nyampeurkeun kalawan hormat pok cumarita. Udah geusinaon, Ba? Pokna bari manggut semusieun ku gegedugna. Coba si lain kumpulkeun babaturan si lain kabeh. Sina datang ka dieu, buru-buru. Cek Basunta mah mere parentah. Mangga guru. Walon anak buahna tuluy ngaleos. Ngaleos deui kaluar rek ngalaksanakeun parentah gegedugna, nyaeta ngumpulkeun sakabeh wadya baladna. Kurang ti sajam oge sakabeh anak buahna geus pada karumpul di hareupeun imah Basunta mah. Teu lila Basunta mah norojol kaluar tuluy ngajega bari ngabagi reret ka anak buahna. Kituna teh bangun keur ngitung-ngitung nah sabara jumlahna sakabeh anak buahna. Lila pok Basunta mah cumarita. Barunya kabeh. Kiwari kula geus panceg kayakinan. Ye naon rupa nu jadi impian kula? Lain ukur impian secara kemangsare, tapi ngarupakeun hiji impian. Nu ngarupakeun hiji ilapat, pikeun kula nyaeta si diparangin sakula wedetna sabenerna masih keneh hidup. Hal ieu kula ngabogan kayakinan. Yen eta impian marupakeun kanyaati karuhun kula, nu ngahaja ngabejaan sangkan kula hati-hati jeung waspada pikeun ngajaga sagala kemungkinan. Dina hal ieu teu mustahil si diparangin kalayan kula wargana nyiun hiji karusuhan nu maksudna pikeun ngabut ieu dayeuh tina tangan kula. Ku ayana hal eta kula menta ka marane sakabeh sangkan leuwih hati-hati jeung iatna sarta tingkatkeun kawaspadaan sakaligus penjagaan di ungalawang. Pokona mah bisi wae si diparangin datang pikeun nyerang. Cek Basunta mah mere arahan ka sakabeh anak buahna lantaran dirina gede kahariwang. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga Basunta mah mere arahan ka sakabeh anak buahna. Lantaran dirina gede kahariwang da puguh kemang impian teh jiga-jiga nu rek ayak jadi kanyataan. Saya kusaha perkawis penjagaan mah. Tos segera diragukeun deui Pak Guru. Abdi sararea gerang tos. Taya reueuna ngayakeun giliran kau ngajaga kemungkinan. Saberos nerme disaurkeun ku Pak Guru teh anu. Cek saurang anak buahna bari ngacungkeun curug. Syukur atuh. Syukur ari marane geus wapada ngarti mah kabeh. Ngan kiwari kudu leuwih ditingkatkeun. Utamana dina waktu penting penjagaan kudu ditambahan. Cek Basunta mah deui ngarasa bunga. Lantaran tetela sakabeh anak buahna tetep satia satuhu ka dirina salaku gegedugna. Mangka hade bisi aya warga dayeuh nu nyoba-nyoba rek ngabangkang ka kula. Atawa nyarita nu ngarah-ngarah kana provokasi, bisi aya provokator ulah deuk diantep tuluy we tina. Sababaka ngabahayakeun pihak urang. Sakitu ti kula. Jungana geura balubar deui sarta tuluykeun tugas masing-masing. Cek Basunta mah deui mungkas caritaanana. Geus kitu mah sakabeh anak buahna pada balubar ninggalkeun pamatuhan Basunta mah. Nu tinggal ukur tiluan nyaeta Basunta mah oge si Gomar jeung si Jabud. Sajongjongan mah nu tiluan ngadon pating haruleng we para mitra sadaya. Bangun taya carita, bangun taya picaritaeun nu tiluan teh. Teu lila pok si Gomar cumarita bari ngareret ka Basunta mah. Waktosna para mitra sadaya ugi ka dieu bae heula ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana mangga permios.